ieu berkaitan sareng tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya hidup aya 2 tugas. Nu kahiji ngadamel teks panumbu catur, nu kadua praktek panumbu catur. Nah, upami anu nuju muka PDF tiasa oge ditingali dina slide kedua. Nah, ieu aya contoh sawala siswa nataharkeun kagiatan sakola ya. Nah, katingali share screen ti Bapak? Aya? Aya Pak. Aya, oke. Nah, jadi hidup ngadamel heula teksna sapertos kieu. Aya prologna. Prolog di dieu ngagambarkeun situasi teras jumlah orang sareng ngabahas ngeunaan naon. Di dieu mah kan contona disawalakeun nyaeta ngeunaan kagiatan porsak, pekan olahraga dan seni antar kelas. Nah, teras kahanapna teks omonganna ieu bentukna jiga teks drama. Di dieu aya aris tah anu di bold. Luyu rarancang awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan materi naon wae anu bakal dipasanggirikeun dina kagiatan porsak semester ayeuna. Saha nu rek nepikeun kamandangna? Nah, aris ieu tugasna atau perana sebagai panumbu catur. Nyaeta anu nyambungkeun omongan, anu muka omongan nya. Anu nyobian menghidupkan proses diskusi. Nah, Tatang, Lesmana, Mirna ieu disebatna pangjejer. Atanapi jalmi anu ngadugikeun pedaran, jalmi anu masihan pendapat. Nah, tugasna engke hidup nulis teks panumbu caturna, tentu kedah aya prologna, teras topikna, temana nyaeta nataharkeun kagiatan PTM nya, nataharkeun kagiatan PTM eta topikna. Subtopikna hidup mangga bebas. Naha nataharkeun teh hidup sebagai OSIS, hartosna mempersiapkan hal naon wae nu kudu aya di sakola sebelum PTM. Nah, atawa hidup sebagai siswa ya, anu nataharkeun atawa mempersiapkan kudu nyandak naon wae ka sakola teh, teras kudu kukumahaan urang pami nuju PTM ya. Nah, teras anu ditulis ngan saukur kata-kata si panumbu catur. Lamun kata-kata atau kalimat si pangjejerna, orang yang memberikan pendapat nama wios teu kedah ditulis, tapi titik nya. Nah, Pak, kumaha kata-katana abdi lieur misalkan. Abdi teu lancar bahasa Sundana, boleh nurutan nu aya dina PDF atawa boleh searching. Nu penting mah dimodif topikna. Nah, contoh jika ieu nya misalkan ieu teh OSIS nya. OSIS contohna misalkan Ananda nu jadi panumbu caturna cenah. Caritana jadi ketua OSIS cenah. Nah, saur Ananda teh, luyu rarancang awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan alat-alat naon wae anu kudu disiapkeun nalika mayunan pertemuan tatap muka terbatas dina semester ayeuna. Sok saha nu rek nepikeun kamandangna? Misalkeun saur Johan teh, saur simkuring mah nu kedah disiapkeun teh tentuna pami cuci tangan mah atos aya di sakola, teras
termogan tos aya ti sakola, teras hand sanitizer tos aya ti sakola, tapi urang peryogi di tambihan ngenaan poster-poster penunjuk arah misalkan tanapi pengingat ngenaan prokesna. Nah, eta saur Johan misalkan, saur pemateri. Terus saur Ananda deui. Muhun sae mangga kanu sanesna kumaha aya deui kamanda. Nah eta cariosan si panumbu catur. Neme ditulis nu kitu nama ari cariosan si pangjejer mah teu kedah ditulis. Eta contoh sawala. Pami contoh debat aya dina slide kalima atanapi aya halaman 5 hiji ya dina PDF na. Sami dina debat ge aya prologna. Nah, prologna. Nah, terus dina debat mah aya kelompok pro, kelompok kontra sareng panumbu catur. Saupami tadi sawala mah katinggalina rada non formal kumargi henteu dimimitian ku salam gitunya. Nah, pami dina debat mah ieu biasana formal. Janten si panumbu catur teh muka caritana ku salam heula. Sami dina teks debat oge ngangge prolog ya, ngangge prolog anu nuduhkeun atawa masihan gambaran ngeunaan masalah anu didebatkeun. Aya naon, aya masalah naon gitunya. Contona di dieu makan Facebook ya. Nah, pro kontra Facebook. Nah, tugas hidup mah tema na tanapi topik nanya eta pro kontra PTM. Nah, jadi dina prologna tiasa dibahas heula ngeunaan COVID, terus diajar di masa pandemi kumaha, terus naon ari nu dimaksud PTM. Nah, mangga eta dina prologna tiasa neme kana eusina. Nah, kata-kata panumbu catur oge sami tiasa nurutan tina nu aya nu dina PDF atanapi tiasa searching. Nu penting mah di modif sakedik temana ngeunaan pro kontra PTM. Contoh ya. Ieu kan AST ya, dina buku aya ST cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra PTM terbatas di masa pandemi. Peryogi kauninga kurerencangan sadaya ayeuna keur mahabu COVID-19 ya. Loba pisan balukarna utamina kana dunia pendidikan. Sataun langkung urang tos nyobian belajar dari rumah. Ayeuna kulantaran corona tos rada ngirangan bade dicobian ayana pertemuan tatap muka terbatas di sakola. Kukituna urang padung dengkeun wae ayeuna cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Nah, neme mangga misalkan ka kelompok pro didugikeun pamadegana. Nah, eta cariosan si panumbu catur. Cariosan atau pamadegan si pangjejer nama wios teu kedah ditulis. Nah, eta tugas nu kahijina ngadamel teks, berarti teksna aya 2. Nah, dugi ka dieu aya heula nu bade ditaroskeun? Bilih masih lieur, boleh? Atos ngartos sadaya? Muhammad Jazil ngartos? Hartos, Pak. Ngartos? Oke. Nah, ngerjakeuna mangga tiasa dikeureuyeun ti ayeuna nya
dipasihan waktu saminggu, jadi minggu payun dikempelkeun di sekolah. Boleh ditulis tangan, boleh diketik nya. Nah, paminu ditulis tangan mangga dipoto, saya nama pami bade ngempelkeun tugas dipoto. Nah, ngangge cam scanner, terang cam scanner. Jantan engkena berbentuk PDF ngempelkeunna, jantan supados rapi nyusun. Nah, eta tugas kahiji. Tugas kedua, ieu praktek panumbu catur ya. Nah, di dieu aya challenge-na, aya tantanganna. Nah, tadi palebah kekecapan pangjejer mah teu ditulis ukur titik. Nah, di dieu aya tantanganna. Contoh misalkan Fitri di piwarang praktek panumbu catur. Ohnya praktekna engke aya dua kemungkinan. Nu kahiji meet kieu secara langsung ya. Nu kadua secara berkelompok. Maksudna hidup berkelompok mangga ngayakeun meet mandiri tanpa bapak ya. Waktuna bebas. Nah, hidup praktek api-api nuju panumbu catur. Nah, Pak contohna kumaha? Nah, ke ku bapak di-share contohna sapertos kumaha. Nah, misalkan Fitri jadi panumbu catur. Panumbu catur debat misalkan. Dibuka ku Fitri teh bla bla cenanya. Nah, terus Fitri teh nunjuk kelompok pro atanapi kubu pro. Nah, ieu pangjejerna mangga ku Fitri ditunjuk secara random. Bebas bade nunjuk saha wae rerencangan sakelas. Misalkan saur Fitri teh mangga kubu pro saderek Desi Syahwalani dugikeun pamadegana. Nah, Desi harus menyambut, harus memberikan pamadegan atau memberikan pendapat sesuai topik yang diberikan oleh Fitri tadi. Misalkan pro PTM, berarti Desi teh harus memberikan statement yang menyatakan setuju akan diadakannya PTM. Nah, tos cenanya. Terus saur Fitri deui teh mangga ayeuna urang dangukeun pamadegan ti kelompok kontra, mangga Farhan misalkan. Nah, sami Farhan ge kedah tiasa memberikan pendapat yang menyatakan tidak setuju adanya PTM terbatas. Nah, tidak setujunya pedah naon? Terus tadi Nupro setujunya pedah naon? Mangga eta berarti mikir nyalira Desi sareng Farhan. Nah, anu ditaros atanapi anu ditunjuk janten pangjejer engke aya nilai plus tiasa oge kenging nilai min. Nilai plus kumaha? Saupami misalkan tadi Desi pro PTM. Statementna sae. Terus ngangge bahasana bahasa Sunda sae. Berarti plus 2. Statementna sae. Bahasana Sunda campuran jeung Indonesia plus hiji. Statementna teu sae-sae teuing. Bahasana oge campur. Berarti wayahna teu aya plus. Terus statementna kedahna pro tapi ieu mah statementna kalah kontra. Terus bahasana campur. Berarti min 2 ya. Nah, plus sareng mina ti mana? Tina nilai praktek panumbu catur. Tadi misalkan Fitri praktek panumbu caturna sae ya. Artikulasina jelas. Lentongna sae, intonasina sae nya jika anu moderator seaslinya moderator. Nah, terus
bilih badai maca oge mangga, nu penting mah macana kedah lancar nya. Nah, tina praktek misalkan Fitri teh kenging nilai 80. Teras palebah praktek Intan Fitri teh ditunjuk sebagai pangjejer. Fitri kenging plus 2 poin. Nah, berarti tina 80 ditambah 2. Jadi 82. Nah, eta kange praktekna. Praktekna minggu payun. Nah, sataacan praktek kempelkeun heula teksna. Jadi pami teu acan ngempelkeun teks ku Bapak moal waka dipasihan nilai. Walaupun tos ditunjuk kange praktek. Nah, ohnya teras tadi kan contoh Fitri nunjuk Desi sareng Farhan. Terus praktek kedua Johan teu kenging nunjuk Desi sareng Farhan deui. Tapi tunjuk heula rerencangan nu sanes anu teu acan. Biasa nunjuk Lintang sareng Muhammad Jazil misalkan. Nah, terus praktek nu kadua teh Nanda berarti tiasa nunjuk Najib sareng Rara misalkan. Nah, terkecuali sadaya jalmi teh tos ditunjuk. Misalkan bagian Syahra mah sadayana tos ditunjuk, Pak abdi nunjuk saha deui da sadayana atos. Nah, neme boleh nunjuk deui misalkan anu tos ditunjuk, misalkan nunjuk deui Desi mangga, nunjuk deui Farhan mangga. Terus Desi bilih protes, Pak naha tuh ari abdi mah ditunjuk sebagai pangjejer teh 2 kali, ari batur mah aya nu sakali. Nah, tenang, karena anu ditunjuk 2 kali penambahan poinnya oge pasti 2 kali.